lain mun karuan talang ting sawan nungguan saha sih maneh teh Terus. nungguan saha Gus, beli iya gulungan suluh lumayan jang ngejo lah daripada suluh lumayan duit satu jang bayar hutang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam la ilaha illallah. Reti, Toko rek ka mana maneh? rek mancing. Aduh, Nah, suruh aing bantuan atuh. oh nyewek mancing. Mancing geuning mun meunang maneh teh lah. Oh nyawa nggak pakai talam berenang mesti mancing lagi. Suluh na kudu bantuan camplon ye suluh teh. Yo. Kapan jang ngejo daripada aing ngulungan suluh. Boga duit kan mendingan jeung mayar hutang, Oh, salah lu bisa saan. dijual. Heeh, bisa. Yang eta nyen tahu. Oh nyentuh pakai suluh. Heeh, eta na kejona. Oh kejual pakai suluh. Heeh. Kakak nyangkut. Arek balik Balik wae. Heeh. Balik tanya, Mak. Urang rek mancing lah tuh nya. Heeh, hayu. Tuh kan mana? Urang lauk aing tanya. Meunang ke hiu. Urang beuleuh tadi ieu tah. Heeh. Nah. Ditowek minyak-minyak eueuh atulah. Ningan balik aing. Orang kasih lantur santai masih cemplonnya anjing dah santai nah uang nih kenal sih kenal suluh nah orang ngerian masing nih uang nih sakagetan nih ini kagetan nih Nek balik wah lah hilung nungguan si tongkon aing teh arek eta ngeuleuh lauk mangan ngageuwahan wae aing teh lah hari mah keur naon ieu gulungan ieu rek ngeuleuh eta lauk si tongkon nah si tempon Heeh, itu laukna nyaho eta aing nungguan teh tadi laukna mah geus meunang ieu na encan ayo eta gope ngan eta emang jangan sih mah eta ngeuleuh suluh ngeuleuh eta lauk heeh kajona mah eueuh lah ye pakai nasi eueuh nya daripada man kejo ditagih hutang aing lulumpatan ye yang ditagih hutang lompatan nya heueuh da daripada teu lulumpatan aing ieu naon teh kayak geus dicarekan ya ku mak polisi ngomong nempo si eta teh si cemplon oh di itu keur mancing cenah keur mancing aing keur nungguan jang dibeulung laukna tadi tadi balik gitu itu nangcan nyausnya rek murek kieu suka menang belut mak urang beulung bareng-bareng geus namanya assalamualaikum bareng-bareng dibeulung ngeunah Ya, tuh kan di lomba cacingan ya. Rek mancing kudu make cacing mancing teh. Batur make roti. Tuh kan menang lauk ya lah mancing kieu ya. Menang hiu-hiu atuh. Menang hiu. Nah, Lon, mana keur naon, Lon? woi, ngalah cacing. Jangan ngacacing mana? Ya. Berapa tuh nyaho ngalah cacing yang naon? Hanya suka jang ngurak naon mana? Menang can cacingna. Kayak menang dua. Menang dua. Emang mereka mancing di mana sih? Di balong tuh, mau loba hiu cenah. Buset deh, hiu. Lauk naon wae di itu, Lon? Lauk Naon? aya Aya banyak. sabu-sabu. Betrok, Eta sabu-sabu eta. sabu-sabu. Oh, naon sih? Emang elok sabu-sabu gitu? Sabu-sabu naon sih? Sapu-sapu. Sabu-sabu. Aya didinya. Loba. Betrok. Betrok. Betrok baturan betriknya? Betrik. Aya dinya. Loba. Bulut moa. Anu kecilnya aya. Iya masalah orang ieu ngurek ieu. Ngurak. Karena di ditu aya bulut moa anu cilian aya gitu. Nyawa cilnya nyawa sukuan ya loba di itu ge. Ada kan itu bareng jeung urang. Oh atuh daripada kieu sugana menang tur. Tetep non. Urang Menang iya. Menang belut gitu orang di asak we. Nya. entong tadi pasar geus menang pikeun deui mun bisa mah. Mah, hidang. Pikeun deui. Enak mah kata Kata nama kira-kira menang mana? Wah, sama asma dipiara hidang sama. kepala geremetuk biasa aduh. Ya, mendegakan emang ditahan wae sih mana mendegakan. Yo, ngomong-ngomong mana bisa gitu mancing. Balik yo. Kamar mancing cuman krep begitu doang. Kurang kena. Teu mancing ka mana?
lauk kemana? Ya sebenarnya mah orang mancing teh lauk teh sebenarnya gitu ge lauk bisa kalabur. Oh, sieun nya. Ada orang Bisa teh. aja lah. Kita ayo. Ngeuh. Tugana menang lah. Heeh. Tuh, ainan sieng met meni hese. Wah. Wes. Benang mantep ya. Mayan hiji punah kentong. Mana dia ya? Wah, eta tak ya. Popo Power Ranger. Mati jago, eta ngalasimut. Edan. Mana dia? Simut aki-aki. Wah, itu tuh. Up. 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 Wah. Lumayan. Tur, ayo main kenaon tur. Kenaon ke? Masih kena sibuk gitu. Yang naas mau gitu. Pecak Bang, silat wae. heuh nya. Ngalanan gimana? Ngalasimut. Masih pecak silat. Lain wis saris ngagebugna. Mau dalam Masih ngagebug paling. Wah mana habak-habak kitu kadang ka ditu suarana. Ket deh reuwas urang kadangnya. Oh ya, gua gituan. Urang sangka mau buah muragnya, Oh. bubuk we. Silaan tur dia. Mel langsung teler lah. Buset, geus meunang can eta. Oh, nya jelas menang lah. Oh, eta yang naon sih eta simut maneh yang simut yang naon sih? Nya jeung dahar jeung naon ke? Orang deso. Oh, geso, orang eta kecil. Kan harus jadi Simut dihakan. Oh, cuma dihakan. Masuk orang itu. Tah, mancing, ngurek, gemama. Gaul. Ngawiyang we pagawean teh. Oh, nya sugana menang liang randa. Liang randa kan diusupan nganggut kenceng heuh. Nah, mancing ge sarua. Menang naon coba mancing maneh. Tuh, kata Pron. Semuanya untuk orang. Punya hoy. Bisa mengasih dia. Orang udah mengelawat. Hidung pantesan anggeger gitu pukul. Bukan gelo. Ya nyata. Kita mah gitu hilang. Ngomong si gakos gitu. Emang gitu mana mau ngomong teh kok mana wae teh hidung. Sugan heueuh we. Mancing ya, di bawah itu. Tuh. Oh, Ini. kita purit. Naon tah? Menang teu? Tuh. Ya, Coba gaya mancingna kumaha? Nah, mancingna coba. Gayana. Mah tara mancing. Mancing. Tok tagahan mancing mah. Oh, salah tuh. Kumaha kan dia gelut wae. Mancing kitu. Buset. Beda sama Itu udah malah tinju. Kita mancing deh. Buset. Kok eta mah laukna kabur gitu kan masieun. Bicara kalabur. Mancing teh laut teh. Bicara mana cara kalabur. Tur. Eta geus loba tur. Naon? Eta tadi naon teh? Simut. Simut. Oh, nya loba. Gede kumaha sih menangna. Gede kita. Buset, karasa kitu. Gede kita. Katanya 5 ren. Ari mana ketemu teu? Atau di mana sih, Rek? Ya, Dia ucing geus kitu mah. geus lah ieu mah urang ditu weh. Kurang mancing, mana di rumah mancing. Mancing ayo, milu aja. Ayo lah. Oh, daripada mana gebug teu puguh. Oh, ayo. Mancing. Si masih kecil. Ah, nya teh hidung eta mah. Salah wae, geus lah. Kurang mancing lah. Ayo, bentar, Ayo. Ya, ini mancing na ya, balong iya. Set balong gede nih nya. Set. Gedean hutang sih jeung ieu ge. Mantep wae ya, was jieuna loba ya. Plan. Nyawa coba deui. Tur. Oi. Mantep tur. Tuh, coba. Mancing, guys. Ah iya Tuh. dong. Nya, Pasti. sana naon ge? Nah. Lauk geus ngajebean. Ini uset deh. Edan ah. Oh, ada bening halus mah goreng gitu lah. Eta nyoba lauk sabu-sabu. Sabu-sabu. Sabu. Oh nyangaran lagi orang mah. Da apa orang lembur tuh nyaho. Oh, cicing di dia. Gimana Arek mereka mancing ya? arek mancing belah mana sih? Tadi mana Ayo. lauk ngajebean mana tadi? Tadinya tadi nolol. Huluna. Ulu namu nolol. Teh, urang masangkeun heula aya ya. Cacing heula. Masangkeun atuh. Bisa tuh sih masang cacing teh. Teka tempuan nih cacing aja. Naon? Buset masang cacing menik gitu. Buset. Teka dulu ya, masuk ngutik ceuing. Oh, kurang dia tah. Oh, lah bener. Coba lagi mau timbang masang cacing-cacing ya, mun teu bisa ngomong. Ya, asup ya, asup ya. Gitu.
Keerang si cacing di pelong wae. Banget tuh. Dia cacingnya geus wah cenah. Gila nama. Tatapan mah. Nah, Nyaho. gas. Balik ta mancing kan bener ngalungket teh. Nah, Anu tadi anu elokan teh belah mana? tadi ditaruh ngajebean. Habek weh. Gila. Habek. Anjing. Ucan. Bahaya ya. Ucan. Awas. Sok atuh. Ah, Eta mantep. Idi. Asupkeun. ucan nepi. Acan buset eta. Oh, acan geus nepi urang mah. Nah. Nah mantep, geus. Nah, Dagonya. mau ngeger ke mana Mang Genji? Aduh. Lah. Iya, euy. Tur. Rek nguruk ke belah ditu nya. Oh, Bukan yang menang belut ya lah. orang nungguin itu nya. Heeh. Masih dikit cuman eta tuh sok kempokun we, jalan sama menang ngejuk urang. Eta tuh. Menang belut ke belok-belok. Engkos kieu, rok belut. Urek mah. Kuyup gitu. Kuyuk. Lu ngomong-ngomong nyanggut-nyanggut lauk kan. Nican. Kok berang puasa. Keberin be. Pabrik. Kagak wae kadieu atuh. Oh, Temperin beteng laukna. laki mah orang meninggal sih betul lah. Tuh, nam. Ayo lah. Orang nu di dia bari nungguan nyanggut ya. Kalau monyong-monyong pegel ya. Nah. Oh, pada lauk di dia tapi tidak kena. Bari hiji lain hiji ngajebean. Aledek nu hiji lauk. Ton. Hei, Menang can mancing teh tadi perhatian teh teu menang-menang. can. Urang kan teh gitu teh jauh ngurek teh. Nepi ka balik dia angker wae can nanggung-nanggung terus memang berasiki sih. Hah? Hiji acan. Ah, nu bener. Tahu sakitu lobana teu menang dia can. Temperin beteng. Coba aing teh mana sih usapan mainna. Kadi itu tadi tuh. Waduh. Kan teu menang. Naon? Sia mah. Mane mah kata kutu kurang mancing nu bener itu. Usup sia tempok. Nah, di mana? Nyangsang di takal itu tuh, di daun, di mana arek benang eta. Kata busut. Oh, Nyangsang di mana? Di gerumuk ku sirem. Oh. Apa aja tadi mancing teu nyanggut? Nyanggut atuh. Ya jelas semua nyanggut. Mana yang usupna di luhur eta tangkal eta da usupna. Di daun. Iya nu nah. Wah, Mau menang mana tuh magrib tuh mangko siwa mah. mau menang aja ngepla buat tang nini ge sok maneh. Pantesan lauk teh ngajar bean wae atuh teh. Lain aja bean, mun para maneh. Kok bener kurang. Bener Oh. tuh tadi maneh ngusupna. Bener, ngesepna tadi. Cek maneh bener. Nah orang suki kan atuh loba laukan cek urang teh. Ay, enak. Gede wae. Adi datur. Si cenah usupna bener di tadi teu menang-menang usupna. Naon gitu. Tuh usupna teu bokeun. Ngangsang. Oh, aing mah juga teh menang belah-belah sikit di tadi teh. Apa tadi tidak kena cabut atuh. Ah cabut lah. Kebalik maneh mah beneran. Tapi Busut. kaburukan ge moal aya. Moal ya. Beneran tuh mancing teh. Tuh menang-menang. Hari atas yo. Nyabot tuh. Di tadi nyanggut ge sirem mah grungut. Cacing nu tadi maksudnya. Heeh, bot teh. Duh. Tur, Cuma- kawan. Euy. Aduh, biar asa urang asa teungeunah hate teh euy. Oh, dengan aku naon? Jadi inget kasih Rosita di imah euy, bisa kumaha madang. Emang ditinggalkan? Ya ditinggalkeun da di mau sasaha. Wah, waktu keur gede boteng tidak tinggalkan wae. Oh, nya kan urang tadi bebeja. Mun kos urang atuh di imah tuh. Naon? Gede hutan. Oke. Terus kita anak berit teh anjing. Buset, Anak siapa berit. pisan sombong-sombong anak orang tuh bener disebut anak berit anjir. Heuh eta anak Oh, eta. anak kan keur bulana. Oh, bulana. Tadi ge urang keur mangkat emang mainna keur kikian eta, uyak. Oh, organ. Aya juga urang mah kekermieun borak. Nya geus ngarasa meureun, da urang nyaran oge lagu teu apal. Teu, aya awewe mah kumaha karasa teh nya da tempatnya kikian uyak. Keluarga. Geus balik lah. Balik lah, Ngeun hati ya. Aduh, Oh, itu besing kayak naon? oh nya ku eta. Heeh. Jimat ya. Hete obat. Ayo Ren. Balajo teh teu sakrep-krep acan. Sakrep atuh. Sakalian like jeung komen. Bagikeun we. Kita menang-menang ya. Pantesan teu menang-menang orang nyangsak meureun urang ngabejaan. Mun si lentur atuh menang bebenangan manehna sih. Oh, yang jelas lah. Menang simot.
Mana kakaknya menang teh belut. Oh, gimana tanya balik ke hati mati gareuna ge. Karena Dia menang dengan satu, bantu menang jadi dia menang semut dia menang. Kena menang. Ya eta kan cerita Allah teu menang ge. Wow. Dari talo. Kamu mau misalnya menang anu ya. Nu penting menang. Turun. Maleng wae keur mama teman yang lamun. Jadi ngilam kan. Si poros. Aduh. Kita galangan. Oh, galangan. Itu kadinya hese kan. Ini keskinya, aduh. Ini keskinya. Ini mulut sih. Ini mulut keskinya nih. Mak. Naon sih Rosita? Iya, Itu keguruan wae. kita mulut gini. Kunaon? Aduh mulut mah. Apa arek ieu suganya? Geus pisan kitu arasana. Mulut mah. Oh, ieu mah arek ngajuru yeuh ka mana sih si bapak teh nya? Kala. Ka mana nya? Sing sabar deui atunya. Marasa heula we atuh. Aduh mulut mah. Gangguan eta Aduh mulut mah. Bapak kita neangan paraji. Aduh pematanan mah. Sing sabar heula ya. Iya heula rasakeun heula we. Rasakeun da emang kos kieu. Arep ngajureun sing sabar. Da emak oge banget. Aduh. Ingat mana sih si bapak ya si bapak nih kuat. Ada ambangan kieu geningnya bukan ke mana sih? Bukan dan bapak sudah si bapak teh kemana nya? Ini mana budak arek ngajuru deh si Rosita. Kemana? Tadi ngomong nama cenah arek ka sawah sana. Dengan eueuh. Tuh geningan. Astagfirullahaladzim. Tur. Woi. Manjian urang. Duh, kadi euy. Aya naon nya? Tah apal eta naon nya? Aci cukup urang pirasa tong bener ieu. Si Rosita juga nama kelahiran je. Coba tanyakan heula. Heeh. Coba urang. Aya naon nyi? Ya, Pak. Itu si Rosita geus karasa beuteung arek ngajuru. Geus karasa tadi kan uing mangkat teh teu naon nyi. Puguan tadi oge pugu ditinggali teh keur ngaringkuk wae ari sugan teh keur sare, teh keur mulus cenah beuteung. Kunaon sih ditinggalkeun budak sorangan wae mun ieu mah. Usah sahapan ieu yang bapak gerak-gerak balik nyangan Astagfirullahaladzim. para eta naonkeun buraji. Saha tuh? Eta nu anak curut teh. Curut. Siapa teh? Eta anu dipungut eta Kang Japra. Oh, enak naon sih? Aing kan gede juru. Wah. Oh, eta nu disebut-sebut. Geus hayu gerak, Pak. Gerak. Geus tong ngomong wae geura ieu Ya tuh. urang mah arek baik aja. Oh, arek balik. Gua berbeuteung urang euy. Ari mana ka mana? Ilu ah. Jeung si Templon wae. Geus eta balik. Goblok sih mah kakanan wae. Yang geus urang bubur jeung majeun nya. Ke mana ka imah wae, heeh. Geus sairang nya, heeh. Ayo nyi, ayo nyi. Udah geus karasa. Deungna. Itu kali aya mah uang ini Mana? seksi teh. Itu seksi. Boleh, lah. Ayo, Ani. Ani. Si Ani. Aroma. Ani Roma. Emang orang kok majikan si Roma? Ani. Ane tar kamarana sih, Jang. Ka mana teh terserah. Ye lain warali ka ditu mah si mancing ka lauk. Teman-teman Dasar jelema pangulukan mah emang hararese. Cukup Ani. Cukup. Ani urang lain kok majikan si Roma. Lain. Aku saja yang kau sakit. Batatan Jawa tuh. Batatan jauh. Udah mati lah menang, Mak. Mana si ayeuna weunangna? Oh, wow. Weunang. Watur rek ngaweulung kita tadi neangan nungguan. Nungguan orang. Tuh sulu nangis loba. Eta naon teh kejo nangis eueuh. Oh, kayak Gus Owo. Ya eueuh di dahar ku aing sarangan. Pantesan tuh buras. Teh udah doang. Ini tuh anak. Saya luar alik lah. Orang balik malah. Balik Sinya. ke. Tur. Jauh. Balik ke. Balik ke. Geus balik. Dahar jeung eta jeung uyah. Uyah nage eueuh deui. Urang dahar jeung eta we kejo ungkul lah. Suluna urang gua balik.
Tuh budak teh keur ngarasakeun Pak, geus karasa beteungnya heueuh. Mules suara cenah teh tadi. Naon dah? Begituan sokan heula kakang. Kita sok dibeuna. Begituan. Budak lah tahan heula atuh kedeung heula nya Sing tong sabar, kiki ieu kena sing sabar. sabarnya. Sangat eta tuh Pak. Bu Haji we Bu Haji. di mana? Pergi keluar pada asup gede. Sudah tukang si tukang belah ditu tuh kehalangan imah teh Sangaran emo. parajina sangaran parajina. Anu mah uang-uang teh lain. Ta eta. Tukang kuli buat batan tuh. Ya moal atuh asuh kuli batas cenah pengajian mah teh hidup pisan. Sabar heula. Sabar heula. Heula nya geus nya. Paparek nang parajina heula nya. Buru-buru Pak. Nya kan sabar. Sing lila Pak. Jadi lo mau ke mana? Ketemu lila maksud kita. Itu mau lila-lila nya cicinya datang mah. Ini parah nih. Sapan. Neng, tahu nggak rumahnya Pak Raji Uang? Tuh di belakang. Oh, di belakang. Ya, makasih atunya. Ayo ya wah, Rosita teh. Ini ngadadak ini budak teh kelahiran. Yang adalah Pak Raji na, aya ya Pak Raji teh ngomongnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon, Mak? Ieu kumaha piring cai-cai acan. Kumaha cager, Mak? Cager jang. Ieu teh ka dieu teh aya tujuan, Mak, ieu teh. Aya naon? Eta putra abis si Rosita. Arek kumaha? Nya ayeuna teh nuju kelahiran, Mak. Karasa beuteung Nya tos rasa beuteung ayeuna teh. Bugu adu belajar wae. ari bapana. Nya bapana mah bugu da keris sawah teu apaleun bapana mah. Ngejaan heula bapana supaya Nya eta langsung mah langsar. eta mah gampil, Mak. Heeh. Anu penting mah ayeuna mah ka bumi heula ye. Da ngaranna ge budak nya mah nya. Heeh. Geus teu karasa teu puguh rupa lah da ngaranna ge ieu atuh anak Heeh. pertama ieu teh, Mak. Heeh. Budak teh anak pertama ieu teh. Heeh, terus incu pertama. Incu pertama abis teh gaduh incu teh ayeuna ieu Anak ieu. pertama incu Nya, teh. Anak pertama. Minantu. Buku minantu mah teu apal, Mak. Da ieu teh ngaracaiteun ke lah kumaha di ditu dicaritakeun nya mah nya. Ieu mari erek neangan sendal ya. Enggeus lah dulu make sendal cenah ayo bawa we lah. Ayo jang ah. Oh, ayo. Tuh sendalna ge arareuh. Janji Mak, janji Mak. Ka mana ieu Aman. kabuan ya Oh, sendalna janji ge eueuh. Mak, itu salah Mak. Maneh? Hayang diuruskeun teh. Meski gitu Mak. Mak Iya, Ulah sieun anu geun ka 10 urang teh sieun. ya jangan gitu orang Tapi kan lalaki mana langsung ditelegan. terus wapun nah. Ayo urang sawah. Ayo Mak. Yo, Wah, tadi geus. Ayo buruan. kau udah saya gitu para dina. Ayo. Lah tuh kala launa. Lalunan. Lain gitu. Nang harap. Lah aku yang sing keluar tidak bohong. Aduh Mak. Anu lawang eta anakna saklusi keluar na. Sini kok gitu para dina. Sabar we. Keluar. Sabar. Mak. Teh budak teh tetangga-tangga teuing diweuteung teh. Kawan mun karuan eta Sabar. sing keluar. Nungguan saha sih maneh teh? Terus. Nungguan saha? Tiupan eta wona, tiupan wona. Wona tiupan wona. Dua tuh aden kan. Dok sare, kan. Oh, ieu mah aya anu, aya anu. Nungguan, ieu mah maneh wah saha? Urang cicing heula.
Yang bapana saha eta? Aduh, Bapak. Aduh, mulai Bapak. Ya berarti bapak anu ngasuh leutikna. Aduh, mulai Bapak. Aduh, Bapak. Juga nama mereka tangan kurang ongkos. Emang eta mah ayeuna ge tinggal di Bandung alhamdulillah. Aduh, Bapak. Eyang we bapana, daek-daekeun heuh. Aya ge nyaho atak anakna. Aduh, Tidak gitu. Bapak. Hayang-hayang urang nake ngajuru 10, Aduh, Bapak. anakna 8. Heuh, ya Allah. Aduh, Bapak. Aduh, Bapak. Kayak ngelamun teureun meureunnya. Digana teureun mah tunggang tonggeng. Aduh, Bapak. Aduh era melongo. Ah, geus hayo. Teang ari tuh mah, teang arinya. Ulah teuing urang geus sakuan. Sia teh tengah dipeuteun ka Paraji. Iya, Bapak banget, Nak. Paraji teh wager ieu teh. Paling ge anak sia ku aing dibawa. Cicing. Cicing teh juga ngieuna sia teh. Naheun wae ngeunah. Anak geus kos kieu ngera-ngerakeun kolot. Bae sia teh. Aduh. Anak aing geus ge dipecak di wawaretona ku aing. Aduh, Emak. Mega apa gitu ya? Uyuhan maneh-maneh sawar anak juga kos kieu ngerakeun wae. Coba kamari keur leutik keneh ngajuruna di ieukeun. Keluarkeun anakna. Iya, para aja tukang muat bata sih. Ulah di wageura tah. Jadi ngerakeun sarerea. Aing kuat teh di sendal-sendal acan. Aduh, Jabang. Aduh. Jabang kayak gede. Mau kita pengen para dia, Jabang. Ajak pilut ke aing. Aduh, tuh ajak gelut nih. Ulah terus-terusan kieu. Sia tah. Sing gaber cici. Karunya maneh. Karunya ka indung nu ngajeureun. Aduh. Nureuneuh mah cekek pusing ngarakeun deui. Para dia tuh nyiksa mah. Heeh, pusing ke kali kieu-kieu deui. Eta teh ngarah tereh keluar. Teres keluar. Ulah kieu-kieu teuing ye. Kan orang jadi awak ya mereka kieu, Mak. Ngacakan malulu lalaki. Aduh. Eureun ku lalaki teh jawe-jawekeun wae. Pang ditebuk-tebuk atuh, Mak. Ari yuapana teh lila-lila teh watur ge arah muhun hereun. Mana di sendal-sendal acan. Aduh. Ieu cai na pengen kadepak ieu aya naon nya. Dirasa teh sok inget ka si Rosita. Buah-buah anak marmot yang ngalahirkeun. Separuh teh aya naon nya lah. Puga-pugu jadi inget we ka si Rosita. Ya mangkenji kayak naon ya yo kanan hati teh inget wae ka si Rosita. Harusing. Assalamualaikum Kang Japra. Waalaikumsalam. Aduh, uing teh neangan Kang Japra. Biasanya Kang Japra di bumi, tadi teh ka bumi teu aya Kang. Nya enjing mah Nya, asa popoe mah abi mah ada di sawah. tapi kan inget eta ge Kang Japra mah biasanya ge sok di sawah, sok nguling gitu nya. Punten Kang Japra ya, uing teh ka dieu teh hampur euy nya. Rek ngabejan si Rosita Kang Japra. Emang kunaon? Hanya tadi keur karasa Kang Japra, ayeuna geus karasa yeuna. Tadi teh ngagula aja di imah teh. Lahirkeun. Sigana mah bade ngalahirkeun, mata abi teh cek Paraji tadi teh. Susul cenah ka ditu bapana, sugan budak teh ieu teh. Hayang ditungkulan ku bapana cenah kitu teh, Kang Japra teh. Itu. Eta mah tanggung jawab Mang Kenji, kan urang geus masrakeun ti anggalna ge. Nya teu Urang bisa, mah mung katuturkeun ku si Rosita, geus era. nya teu bisa kitu Kang. Akang hade goreng akang tekan bapana Kang. Eta teh anak akang gitu-gitu ge wajib Kang. Akang kudu nungkulan keur kieu mah Kang. Entong sok kitu Kang.
Terus pokoknya mah orang mau datang mau Tong gitu Kang Cara. sing karunya Kang budak teh enak teu taruhan nyawa Kang antara hidup jeung pae teh Kang ngaheujeungkeun budak Kang santeuna meureun budak teh hayang ditungguan jadi bapak mun budak teh hatena lega meureun Kang akang karunya teh coba nu jadi anak kos kitu Kang entong sok kitu Kang ade goreng anak akang oh lain ti leutik nepi ka gede teh. Nepi ka gede ngawirangkeun kanu jadi bapak. Era urang teh. Tapi kayana kos kieu emang urang harimakeun. Ya, kitu ge anak urang. tah gitu Kang lumah mah kudu entong ngaguh hawa nafsu Kang Ayeuna ya kene deui mah. Bubu ayeuna teh Kang budak teh ku aduh lajer nyambat-nyambat akang ngomongna teh aduh bapak coba hati abi kumaha teu bingung Kang Ngantos lah kitulah. Ya abi nyusul. nyanya Kita dengarkeun ieu. Benang. nyantos gitu nya Kang nya Ya. tong teu datang ya Kang Oh. diantos di bumi Kang masalah budak geus ieu wae gitu urang we nya tos nya assalamualaikum Salam. Aduh, paingan. Puga-pugu inget wae ka si Rosita. Yuling ge teu paruguh. Nepikeun ka cai-cai ka tenggor. Mata ke Rosita singnya ka urang teh. Tepor ngalahirkeun mah anger we nu manggil mah nu jadi kolot. Engke papar pe beren gelap peperen ge. Saya nyusul ka itu. Waalaikumsalam. Bapak Japra. Aduh. Iya weh, jika mau datang bapak nanu itu anu bener jika keluar. Ya iya dak. Biasanya nyena jika kieu urang sekarang keluar. Iya. Nu kitu karo. Nu kitu karo. Aduh kalau di dia. Tantap. Ya. Bapak na sugan we. Eun bapak na datang keluar na tidak sungut. ieu na mengenai Kang kieu ngerak batu Can aya liang di dinya na. Keluar tina. Wah, cenah. Paham cicing sawar maneh teh geuningan nyeunan teu araeun teu era-eraeun yo salam ye jatah bapak cuman awak kumani lungsur langsar yo bapak tingali ulung papana datang Lahirkeun neng. Iya bapak, geus keluar, Pak abi kejerok gede. rek jalan ti koro Bapak di Afura. tak nyeun tangan ka bapak Mau tarasi geuning Pak. Ajon. heeh wau tarasi ge yang penting mah lancar heeh Ada bang. keluar rek jalan mana ge enjing keluar nama Di Afura. sok mah dia tadi mah enak eta mah lah baris juga ayeuna mah ayo keluar tahan aduh rek asup keluar kan jalan Waduh ya jeuna rek udah tako alhamdulillah ya Rosita ya anak mana teh manik kasep Mana Mak? ya Anak heeh lalaki deui Oh lalaki. anu tujuh sikina mah diwara ku watur Oh pakai parab naon? ya warau cak-cak meureun ye ye we hiji ya geus ade gede kenya tapi lalaki yang mau juga maneh Anak Maita. Maita. Bandung Iya, Banten. mah pendingan. Bandung jadi Banten. kurus heeh eta lalaki deui lalaki wah aya kanjana wal aya wuntungan kalau lalaki mah Soleh nya lah kan. sadut Nah, jadi soleh utamanya. Lakos indungannya. Maita. Anak emak. kasepnya anak namanya Asep udah teh ganteng ya lah. kiwir ngaran sana cina usar kiwir ngaran Waalaikumsalam Oh iya anak cucu teh.
Set deh. Anak-anak aling dulu pas jajanan dia. Buset. Ganteng iya budak. Bubu. Anak curut. Oh. Kasep anak mamanya. Kasep nyanyinya kasep nyanyi untung nanti untuk kasindung nanya mulai kos gitu. Tuh eta bibirna geus bebek eta mah. Ya mereka pangaranna kok akina we nya. Yo, saha ngaranna? Kok akina we pangaranna. Pasti ya tuh pangaranna Ya sok ayeuna mah diaran ku akina we. Da uing mah ngaranna ge bapak angkat beda. Akina itu nu bener mah. Rek diaran saha tah akina. Anak-anak si Peto.